Hei, ka cicing wae geus masang banera. Reka banara. Alhamdulillah ning make jeung rek nyaba jauh reka banara reka mana ka dituna? Reka Jepang, reka Vietnam. Aing euy ka beneran ning boga dulur teh euy make jeung reka ditu. Boga dulur di Vietnam atawa di mana gitu. Lain ka bandara geus masang banera. Ka bandara mah atuh mun reka kadinya tah meureunna reka luar negeri aya reka bandara mah aya di dinya. Ka Bandung ya aya mang bandara tah di Bandung aya Jakarta ka ditu. Bisa lah ti dieu makana trip atawa rek aya rek naon ka ditu teh rek naon aya nu eta rek ka mana tuh ka Malaysia ka Brunei. Astagfirullah. Ya teh lain urang teh hayang nanya teh ieu make rek ka bandara ka dituna rek ka mana ieu teh? La ilaha illallah. Lain ka bandara masang banera kepan aina teh memperingati 17 Agustus. Oh, diutusnya. Alhamdulillah nih. Kayak aing euy asa teu ngarti make jeung diutus kitu, diutus ku saha? Ku dewan ku naon? Ya diutus ti naon atuh ti naon nya? Ti peternakan atawa ti naon diutus ya teh emang teh diutus. Atawa tina pertanian atawa ilaha illallah. Atawa tina perongsokan gitu diutus neangan ka ditu rongsokan. Lain diutus memperingati 17 Agustus kemerdekaan. Oh, tina peternakan cenah euy. Diutus tina peternakan meureun peda di dieu ngukut domba kieu ke naon saha teu salah eta nu ngutusna euy mah. Euy mah nu jadi pertanyaan teh nu ngutusna ieu teh salah ngutus emang gitu ka ditu. La ilaha illallah. Nu karek ka mana nih? Sugan negara tujuan ka mana cenah ieu teh rek diutus teh. Dikedesakeun ieu mah ieu. Lain karu urang ge menihimeng euy gede miliknya. Astagfirullahaladzim. Nya tah kudu kitu syukurannya aya milik teh euy. Da urang mah lain ka bandara, da ka bandara mah rek naon gawe da geus butuh boga duit ye. Ayeuna teh kepan rame pasang banera umul-umul. Ayeuna teh memperingati ke 17 Agustus ka Hari RI. Naon? Oh, karena Japati peternakan Japati. Astagfirullah. Anjir, pantes atuh. Paling mang diutus teh ka ditu teh ka luar negeri ka Arab juga nama. Ka Saudi Arabia peda urang sok nempo dina video euy dina ngaji ning rea Japati di dinya ngan duka diutus kumaha eta teh rek maraban atawa neliti mang teh. La ilaha illallah. La ilaha illallah kabina-bina. Iya merenanya rek milihan Japati nu paragi diadukeun meureun anu nutug teh meureun kitu. Nya loba di ditu mamang kada sing hati-hati lah. Ya. Milihna sing alus euy. Duka nu buntutna dukuan nu kumaha eta paragi ngalepek kieu teh alus. Loba di ditu mah nya urang nempo teh. Lain ka ditu, lain ka peternakan, lain ka bandara. Ayeuna teh kepanan batur teh ribut, ayeuna teh di lemur teh masang banera umul-umul. Di ditu teh di lemur teh. Ayeuna teh urang teh hiap urang balik, dia dek masang banera, urang teh encan masang banera. Oh, Japati engke teh milih teh di ditu teh nya anu nutugna kieu. Astagfirullahaladzim. Duk kitu. Oh, nya ada nempo dina video ge duk kitu. Duk eta teh Japati teh. Dek balik mah dek masang banera ke lemur Oh, anu kitu cenah euy engke di ditu na teh. Nasa kitu nama euy di papatahan meureunan kita di ditu teh cenah meureun di Arab duka ka mana nu rea Japati teh milihna teh anu nutug gitu cenah tah. Nu nutug gitu mang kade lah sing salamat jeung euy aya milik ning aya nu ngutus ka luar negeri euy. Neangan Japati ngalepek udah pasti mahal atuh mang mun aya mah.